diantara di urang aya kelompok-kelompok anu nambahan huru-hara raja temenang salah saeutik kaju bae nyieun huru-hara mau temenang salah saeutik nyieun huru-hara di Google di dieu pasar kemis temenang salah saeutik kaju bae lain ngabereskeun masalah nyieun huru-hara nambahan urusan di akhirat bakal kena sanksi. Tadi dia tadi mana dah belah itu ketos lamporan tebangsak tukang nyeun huru-hara malulu teh. Sing hade beresan lain kudu diperpanjang huru-harana. Harju lamun silih bunuh kebelah dituna tu nambahan masalah pane tetep puguh teu karuh. Coba orang perbaiki jadi rajeg mah loba kiai, loba ustad, efrak cenah kiai na ge milu tolol meureun. Kitu keneh mau lain haju kudu persekongkolan rapihan ya anak kurang sahan salah dameikeun ulah haju dendam ke sumat ulah haju ditambah-tambah permasalahan anak Masya Allah mentak asal geus boga masalah bae jeung urang rajeg sangheuk biasa kitu keneh jeung mau kitu keneh jeung urang bugel ya Allah ya Rabbi. Nah iyalah coba urang geus ngaji kuari mun aya permasalahan di anak ulah haju ku urang dihuhuluan pencama pencabae pencama geus pencabae maningan mencadi luhur panggung mah jeung sinden abek ka ditu daripada kos kitu akur bae osok merentas ya. Aduh masya kanyawan jeung aing. Jadi ulah nambahan masalah rapihkeun anak urang anu terbunuh atuh ti ditu nama geus nasib ngan coba dirapihan jan nagara urang mah nagara musyawarah jeung sayupon atuh musyawarah urang ulah aju digugulukeun gobon dijieun proyek mah cara urang Batak mah nyieun proyek yin proyek urang Batak mah mentek sing hade jeung urang Batak mah urang keur leutik sok dipapatahan ku kolot sing hade urang Batak mah sok ngadahar daging jelema korenganan lain ngadahar daging na kos kieu barang nyaho kuari kolot baheula bisa jelema ge dihakan bae sia ku urang Batak mah jak kitu tanyakeun ge ka kolot-kolot baheula ka kolot baheula ngomong kitu sing hade ulah sok boga masalah jeung urang Batak mah sok ngakan jelema orang meureun lain ngakan dagingna. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang masih keneh nyaritakeun masalah tentang kisos. Panjang cerita anak cuman teu dilakukeun ku urang di negeri urang mah lantaran di negeri urang mah lain make hukum Al-Qur'anul make hukum demokrasi. Geus atuh urang kusabab teu make hukum Al-Qur'an maka ketika aya anu pagadrug jeung Al-Qur'an urang kadang-kadang bingung. Ai rakyat mah atuh sakadar nuturkeun tinggal muter hukum-hukum di negeri urang nu henteu make aturan Al-Qur'an padahal muslim padahal mukmin tinggal engke tadahan bae di akhirat balesan-balesan bagi anu ngagulingkeun hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman memang meureun geus ti dituna baheula nagara urang teh diserang, dijajah. Hasil penjajahanana ialah negara urang teh didemokrasikeun hasilna seperti kieu.
deres lamun demokrasi bener-bener akur mah jeung aturanana jeung ADART na tapi kadang-kadang ieu mah atuh demokrasi mah demokrasi hukum mah hukum nu gagah kadang-kadang henteu kakenaan ku hukum nu susah mah teu salah ge kadang-kadang berat hukumanana moal anggeus di dunia mah ke hukum nu terakhir mah dihareupeun Allah di Rabbul Jalil jaga di mahsyar tinggal tungguan we jeung moal kebal ge bakal malalodar ieu bakal pararaeh anu korupsi sugan manjangkeun umur janteu nu maksiat bae sugannya na tambah umur janteu tinggal tungguan bae urang anu selalu maca Quran ngadengikeun urayan-urayan Al-Quran urang saeutik perbaiki tingkah laku urang perbaiki pagawean urang momodal jang bawaeun balik ka alam bako jang sampereun jaga di alam anu langgeng rugi jasa mun urang balik ka ditu sepi tina bebekelan suwung tina bebekelan nu aya ngan sakadar temblehan siksa doang naudzubillah min kurang nu mantap ngaji ge ka mamana ge maksudna mah deuk hayang nyaho aturan-aturan Allah sanggeus nyaho aturan Allah urang hayang make sebab urang percaya bahwa urang bakal balik bakal maut bakal kapanggih jeung nu urang diyakinkeun ialah pertanyaan kubur aya hudang ti kubur digiring ka mahsyar aya timbangan amal aya jembatan Shiratal Mustaqim aya haud aya surga aya neraka urang ku percaya eta berani urang diuk di majelis hayang menang ganjaran teu kuat lamun teu nyarap heula oh masalah teu kuat tunduh cenah lantaran ieu mah mata kudu make kopi bae peurehan kopi matana hayang nyaho coba ku urang hayu sia mata urang mah ieu beda asal ngaji bereup bae tunduh tapi lamun neuleuh bola mah di TV buringas eta ge perlu ditapakuran kunaon sia awak ai dibawa ibadah maleuleus jasa kunaon ai dibawa maksiat ku buringas teuing eta lah didinya geus mulai tah aya naonan isi di awak urang maca majalah mah ku getap-getap teuing tapi maca Quran heuai deui aya naonan di awak urang coba ku urang diintrospeksi fikir memeh urang maut memeh urang balik menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala ngaji ka deukeut ngaji ka jauh hatta ngaji ka luar negeri nu dimaksud mah hayang menang ridho Allah ngaba bener awak mun ngaji jauh tapi horeng awak ieu can pati bener korupsi hayoh bae maling hayoh bae kredit hayoh bae sogok hayoh bae
Sogok teh macem-macem, aya sogok-sogok ku duit, aya ku sekupi, sogok teh aya ku umroh, sogok teh aya ku haji, sogokan macem-macem sogokan teh. Endek digawe maka pabrik meureun 2 juta atau 3 juta sabaraha kareta? 3 juta. Lamun hayang jadi pegawai negeri mah di Pemda sabaraha kareta? 10 ke pangletik na tamah, lamun es lilin tamah, lamun es kopi mah tu lain deui itu mah 30 juta tuh. Ka kiai mah teu bisa disogok make duit mah, disogokna make sekupi, make umroh, make haji. Atuh alahadin sawa teh geus sarua bae. Tah urang ngaji ka mamana ge jang memperbaiki eta, urang dek menghadap ka Allah sing hararade lah moal kebel. Daripada urang boga motor di akhirat bakal disiksa, maning diamankeun awak urang. Daripada urang munggah haji umroh bakal disiksa di akhirat, amankeun. Urang dibere pembangunan daripada jaga bakal jadi beung berat, mendingan tihang awi, tihang kayu nu jaga di akhirat hampa. Nu mantak urang ngaji lamun syariat doang teu make tasawuf kos kitu tah. Lamun urang tasawuf bae teu make syariat atuh acak-acakan, banding-banding ku urang abeh regep kadeulina. Nya syariat, nya tasawuf abeh saregep menurut Allah. Asal saregep menurut Allah ngeunaheun dituturkeunana. Kaya orang nyaritakeun caritaan-caritaan ulama menang istinbab, bahasa usul fikih manga istinbab, ngalep dalil tina Al-Qur'an, ngabongkar dalil tina hadis, jadilah urayanana dina kisos model kieu nu sakieu panjangna. Ya banggeus moal di negara urang memeureun nya dilaksanakeun teh lantaran atuh kieu kaayaanana. Geus urang sakadar nyaho bae ieu aya hukum-hukum anu pohara. Boh lamun ku urang dilaksanakeun di negara maka hukum Islam nu geus ditata ku madzhabul arba'ah. Menang nyokot tina aturan Al-Qur'an nu pernah diterapkeun ku Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nu pernah diterapkeun ku para sahabat-sahabat di antarana Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Diteruskeun ku para tabi'in nu nyekelan kuat kana aturan Allah. Tah ye hukum-hukum di antaran bertentangan jeung anu nyin demokrasi ane orang Yahudi di bawah Amerika nyana membungeun ngadengi aya hiji negara make Al-Qur'an serang kunyana terus diacak-acak. Jaya Islam baheula di saat Islam teu melihat dunia, teu mewah, teu ningali kemewahan dunia. Hiji be agama ketika geus ngagelok pemikiran-pemikiranana hayang kana kasenangan jeung kemewahan dunia, perang tetep moal menang bae kajian kumaha. Indonesia lamun kuari orang perang satungtung nu dideleukna ku urang kemewahan moal menang kajian kumaha ge. Ngalawan musuh Allah mah kudu satu suara li'ilai kalimatillah. Ulah aya nu didele-dele. Jang ngalempengkeun eta di negeri Indonesia hese angel capek sebab geus terkontaminasi. Boro-boro masyarakat jeung pemerintah nu bergelut ngojai di dunia, cacak-cacak kiai nageh kuari keur kakecepekan. Geus teu satu suara kiai nageh.
dina nanjerkeun agama Allah teh masing-masing kelompok-kelompok kepentingan tinggal nungguan hancurna bae geus. Tapi urang embung jasa aya dina hancur eueuh di jalan iwal tinggal sakadar muntayang ka Allah melalui doa orang mah minimal jang diri orang ulah kabawa palid ulah kabawa cah jang ukuran ngagempur munkarat jeung maksiat asana eungap di Indonesia di borgol kabeh contoh boro-boro nu leutik boro-boro nu gede leutik model kiai-kiai anu geus diselesaikeun ku pemerintah organisasi boro-boro gede FPI bae geus teu bisa ojah Abu Bakar Ba'asyir di luar negeri mau puhara jasa suarana sebab menyuarakeun la ilaha illallah tapi tetap Amerika mengintai terus temenang bae ngibarkeun bendera la ilaha illallah satungtung teu gerak malos kiai-kiai di podium di ceramah can gerak mah masalah tapi ketika gerak tikem lolondokan neuk nanjarikeun agama Allah Gus Dur make bendera demokrasi tapi di jero make aturan-aturan syariat kadenge ku urang ucapan-ucapan Gus Dur make kaidah fiqhiyah make usul fikih dek diterapkeun ku anjeunna kacium ku Amerika can satahun-tahun acan kumaha bae carana sakilang nu sakitu hebat nage make lolondokan lain ka ditu jeung lain di urang tetep bae ka ambe bae geus mantak ieu teh zaman anu geus zaman rit hada zamanus sukut waluzumul buyut waridho bil qut cek Imam Ghazali kuari mah kudu cicing bae jang sorangan bae hada zamanus sukut waluzumul buyut cicing bae di imah ulah ka mamana teu kapake titah cicing endahan ngoleang bae ngoleang nyong siang ngakoleang sakumaha koleang di luhur acak-acakan waridho bil qut titah ridho ku kadaharan saya aya nu penting bisa ibadah teu bisa urang aya impes daging kiai ge milu ngarikrut murid-muridna titah diharam-haram ya haram terus bae kuari ngajongklok tah sia karasa ku beungeut sia tah itu ngalaksanakeun nu haram atuh moal henteu pasti sing hade kahareupna anu geus manggeus bae tinggal ditobatan ku urang pasti kahareupna bakal tumbuh nu leuwih dahsyat deui leuwih dahsyat deui nah ieu urang ngaji teh panjang ngabebener jang ngabebener awak urang sing hade kahareupna nu geus mah tinggal istighfaran tinggal tobatan nu ngarikrut matuh tata dina mempercayakeun kanyana tanggung jawabnyana atuh bayaran hutangna eta teh mun ratus juta nah ya kumaha bongan saha tinggal urang introspeksi diri deui ka hareupna sing hade maning tuturkeun bae riyad tuturkeun takrib tuturkeun fathul muin ulah kabawa-bawa ku nafsu etalah kos kitu nu tata dina nyuarakeun pohara jasa kuari mah tinggal leuleusna bae aya nu geus ngajual imah kuari teh nyanana ngontrak aya nu geus ngajual toko kuari nyanana geus ambalaya nu sawah nu endek jujualan loba jasa kuari jang nutupan eta ngade kaharep
tekadkeun jeung yakinkeun di jero hate urang hayang memperbaiki kalakuan urang jang ngaringankeun pertanyaan jaga di Rabbul Jalil di hareupeun Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadza syariku harbin gitu kene kudu dipaehan anu ngabaturan nu ngarejengan ngabantuan kafir harobi aya kafir harobi gelut jeung muslim kafir harobi maehan jelema muslim kuari nu dipaehanana teh ngaran Zaid Muslim kafir harobina ngaranna John Travolta. Waduh, John Travolta. Tah ieu si John ta ngabunuh Zaid nu beragama Islam seseleh teteh. Nah, jol bae aya Ki Holid agama Islam Ki Holid teh lantaran tadina aya persekutuan perpolitikan atau perekonomian jeung si Jonta maka Holid ngabantuan si Jonta dalam rangka membunuh Ki Zaid. Nah, ieu lantaran Ki Holid mah beragamana Islam ngabunuh ngabantuan ngabunuh kafir harobi bunuh deui Ki Holid. Sembarangan bae babantu teh teu puguh karu. Kotin kisoson kotin hadan kaza syariku kotin Zaid adalah kitu ngabunuh atuh Ki Zaid teh lantaran ngabunuh kudu dibunuh deui panu ngabunuhna teu meunang sambarangan kudu dipersiapkeun algojo ti nagara cara di negeri Arab kudu disiapkeun algojo lamun urang kabeneran ka Mekah haji atawa umroh aya jelema nu endek dikisos lamun teh amah maling potong sakieu urang bakal nyaksian ke di Mekah tah di Jidah teteh lamun urang aya waktu balik haji eta engke urang diajak muter rekreasi ngaranna hiji ka Masjid Apung Masjid terapung di luhur laut sugan teh mah apung-apungan orang teh nyen masjid di laut bae gitu leh macem-macem bae teu ente unik teu naon sapira atuh teh laut dicor jeung masjid hiji nomor kadua baheula maka makom si tukang jeung Nabi Adam Siti Hawa kuari mah teu bisa dipager urang di lawangna ge geus teu bisa lama tahun 90 masih bisa kene ke jero urang ziarah belah dieuna mah geus tinggal di lawang doang tapi dipersilahkeun kuari mah geus teu bisa parah rek sasi deui engke urang ka Masjid Kisos aya Masjid Kisos di dinya aya tembok paranti naekeun sakitanana lamun urang kabeneran ningali Kisos potong sakieu atawa sakieu lamun anu kudu dibunuh di kurungan jelumana taekeun ka luhur ke dibuka sageus dibuka kemudian manehanana kicep kos anu henteu dek dibunuh bae nu ngabunuhna geus jago jasa algojona eta urang Arab pohara jasa pedang teu kadeleuan set di tukang jadi lain kitu jelumana ka hareup nu ngabunuhna tah ieu di dieu tah jadi kitu bae plak kos henteu endek ngabunuh jadi jalan tukang plak kolepak potong huluna guluntung leuwih ti mencit embe teh mah kos itu geus jarago deui we terus diusapan pedangna dikiekeun geus henteu aya kireum deui bae teu urang mah neuleuh kotok bae katabrak getihan ceurik urang
otok katabrak bae urang geus teu kuat embe katabrak karunya jasa urang mah kos kitu tapi itu bang geus biasa dia ceger bae tuh kisos eta salah sahiji negeri anu masih keneh ngalaksanakeun kisos termasuk di negeri Islam ya di Irak termasuk di Iran Syria termasuk di Yordan leletikana belah dia dek nurutan Malaysia kemudian diurang di Aceh geus rambi Mekah mulai mantak naon di urang ge maling potong mantep jadi kadeuleu anu sanu potong sakit ya mantan ya ada di Mekah teh nu menta-menta eta mantan ngaranna nu potong sakieu eta teh mantan pamalingan jadi aya tapakna di urang mah pan ieu mantan kabeh ya ya minimal maling nu kolot lah tuh teka nyahoan di urang lantaran hukum nu diterapkeun jang paranti nu maling insyaallah faqta'u aydiyahum Zaid ngabunuh otomatis kudu dibunuh deui kabeneran algojona ieu adalah Ki Umar begitu ngabunuh Ki Zaid Ki Umar teh aya kesulitan dibantuan ku Ki Khalid luar len di luar lamun algojo mah ngabunuh teu kudu dibunuh deh tugas lantaran ti nagara Khalid mah orang lain ngan kabeneran aya kesulitan Ki Umar teh ngabunuh Ki Zaid dibantuan ku Ki Khalid begitu dibantuan paeh Ki Zaid teh lantaran dibantuan ku Ki Khalid nu di luar len kudu dibunuh deui iya tetep gua teh harus pipilueun atuh nanaona teu bisa awadana tawad sarua bae model tadi Ki Zaid maling ai prak dipotong sakieu atawa sakieu ku algojo tek begitu dipotong torojol Ki Khalid ngabantuan sebab tadina dipotong teh ieu teh kakarak sakieu doang ewel-ewelan cek Ki Khalid ka dia aing nu nganggeuskeun padahal nya nama tugas dianggeuskeun ku Ki Khalid sabada dianggeuskeun malah mah terus dieuan dielapan kan elapna make jeruk nipis atuh peperedeyan di Zaid teh sia nanaonan ieu terus bae terus ku nyeri-nyeri da pae ta eta ai Ki Umar sebagai algojo teu kudu dikukumahakeun tapi Khalid nu ngabantuan di luar len ieu kudu dibunuh deui kebenaran sembarangan sing ada nyawa mah Masya Allah itu kene syarikun nafsi wajib dibunuh Zaid gede hutang tadi nanya usaha kemudian usaha rada macet otomatis nyokot duit bangsa miliar waduh gede ya usaha ya sanggeus tadi puterkeun ku manehanana lain nambahan endahan ciu tinggal setengah M diusahakeun deui teu pira dagang nama sapira nyeun home industry di Bojong lah nyeun sendal doang ngan nyana ngaduplikat ngaran kudu nama ulah Adidas kuduna Adilas jangan poho make Adidas ditangkep teu bisa dompleng ngaran mun deuk Adidas Adilas kuduna aya deui kuari mah Adilos macam-macam da orang Bojong bisaan geus pokona mah lah nah masalah asa ulah Adidas bae ulah Puma bae ulah teman-teman nu batur ngaranna ngadompleng ngaran bahaya teh ngaran nya lantaran merusak hak cipta ngaranna nah di kitab ge sarua teu meunang urang yen kitab akur jeung kitab batur urang ditangkep sarua bae teu meunang sebab urang teh ieu teh naon kitu ngarusak ciptaan batur teu meunang hak cipta batur dirusak ku urang
atau orang yang kitab tadi bejaken padahal menang di kitab ditukil tadi bejaken mantak wajib lamun orang nukil dina orang ngaji munazoroh bejaken ieu teh mun tukilan menang nukil di saha lantaran besi menang ngadompleng kudu ditukil mun tukilan teh mah Golan Nawawi fi Riyadil Badi'ah Golan Nawawi fit naon gitu ngaranna kitu bi sapinatin aja bejakeun atawa ditungtung inta Nawawi fi sapinatin aja kudu dijelaskeun lamun urang meunang nyokot ti tuhfah inta tuhfah kudu dijelaskeun urang lamun nukil namun henteu dijelaskeun urangna doraka lantaran ucapan batur didompleng ku urang ieu keur carita teu meunang ngarusak hak cipta batur ieu ge fuma teu meunang ku urang nyeun sendal merek Puma kuduna Pomo nah gitu nah ieu kisah teh lantaran ku ari hutangna sabeuheung ngalamun megadang seuri sorangan terus ente stres mah ngalamun bae mah ngalamun lah cek nyana moal kabayar ku aing kajian kumaha ge jual sawah aing jeung jual motor aing moal kabayar lah aing daripada teu selesai permasalahan mending selesai hirup bae bunuh diri aing lah bunuh diri masyaallah deres kene teh mah bunuh diri gede hutang lantaran sieun ditangkap aya nu bunuh diri mabok cinta mabok cinta guari ayeuna dijegal cintana frustasi bunuh diri ya Allah ceknya nama bikangan eta-etana doang meureun Gusti datang ka bunuh diri akibat dari gagal cinta ya Allah atuh neangan ka Brebes ujianna menang 2 tiiran di Brebes mah ya Allah geletik-geletik teh da pikiran gagal cinta bunuh diri Masya Allah lain lalaki tah mah cekol kanjut coba aya eueuh atuh gagal cinta bunuh diri Gusti Allah lu agung geus diore jasa tah mah geus diore jasa kadanan ku nyandung ka karak gagal cinta bae bunuh diri batur mah nyandung deui dicarekan ku nu kolot alah sabodo teh nu kolot ieu geus teh didenge tah eta ngaranna kebal teh kadanan ieu keur carita ku kitu atuh ulah-ulah bunuh diri gagal cinta bunuh diri Gusti da si budak ku letik-letik ting tetih nyali letik jasa teh mah masyaallah karim awe ceknya nama eta doang meureun sadunya ya Allah ya Rabbi coba neangan hayangan ul putih Lampung kajen ting adat teu gede ge geus masalah geus aduh nah kisah bunuh diri kuari kisah bunuh diri Ceki Holid teh edzin gamana mawa tambang lain nek bunuh diri. Ye, ulah sia make bunuh diri. Aing gede hutang daripada hese jasa. Nek bunuh diri teh coba pang nyampaikeun di tambang na ka luhur. Sia rek naonan bunuh diri. Oh, ngomong kitu ongko ngabantuan ongko. Atuh beres Ceki Holid teh. Ulah sok bunuh diri atuh sia sakira sapira hutang 1 miliar ieu mendingan engke kajenting ditangkep geus pasang badan embung aing daripada pasang badan urusan pasang badan mah gampang tapi harga diri aing pan hese geus nyaritakeun harga diri malah harga diri sia daripada engke di akhiratna lah aing mending selesai bae kaluhurkeun tambang ye geus atuh aing ngaluhurkeun tambang mah kajeun aing demi friend we ka sia ye tapi sia nu bagus mah ulah ngabunuh blon coba eta geus terus talikeun ye ulah ceki ungol teh ulah geus mah kadiekeun betah kadiekeun ditalikeun mah tetep ku Ki Zaid bunuh diri make tambang pae ngan dibantuan ku Ki Holid bunuh Ki Holid ih kuat insyaallah nalikeun tambang doang milu nalikeun tambang dibunuh sebab atas bantuan Ki Holid insyaallah karim sing harade yes insyaallah karim saya ke mana Halid ke warung aing mau ngalikeun baygon dah jangan naon tuh sia baygon nek diteri ku aing baygon bunuh diri meureun wih naonan moal aing moal daek aing ngalikeun pang ngalikeun baygon geus eta duit data tah ieu jang sia tah ieu meuli baygon ayo geus balikeun bae lain jang naon aing bae
tadi geus ngadenge dek bunuh diri kadua nama kumaha aing bae kan eta mah ngan sanengan ngaburkeun masalah dibelikeun tek bae ditereuy ku Ki Zaid paeh nang meulikeun Ki Khalid nyaho meuli baegona dek bunuh diri Khalid peujit Ki Khalid bantuannya najinganan Masya Allah karim ya Allah tah kos kitu tah teh eta kieu aya jelema maling kemudian hasil malingna ieu nyahoan Ki Khalid dia bawa Ki Zaid maling minta bantuan ka Khalid aing ieu maling motor tapi ieu pan aing sieun ngajualna ka mana yeun sok nadah mah tuh Ki Bakar bawa los ka ditu atas tuduhan Ki Khalid titah dipiceun ka Ki Bakar tertangkap eta nu nuduhkeunna tetep kena sanksi sebab nyana nu nyieun jalanna Ki Bakarna mah tah mah engke di sidang mun memang bener-bener nyana nada wajib kena sanksi tapi lamun nyana teu nyaho mah setelah diinterogasi bener-bener teu nyaho atuh henteu itu dihukum Islam mah tapi dihukum Walanda mah lain dihukum Walanda mah kena bae padahal mah Bakar mah dagang bae kebeneran aya anu ngajual kanya namun emas teh mah emas teu nyaho dijual ka manehna kemudian dibeli bae kunaon menang sabulan aya nu nyelidik kaselidik lah nyana padahal teu nyaho na eta mah di negeri urang mah tetep bae beunang bae kabeh dianggap persekongkolan jadi penadah ikir carita perbedaan hukum Islam jeung hukum Walanda nu diterapkeun di negeri Indonesia di negeri demokrasi alhamdulillahirabbil atuh kumaha sia bae eta mah aing mah nyaritakeun doang atuh teh wada bi usail bil azhar ay kazayuk taluda syariku dapi soil Ki Zaid aya nu nyerang boga musuh meureuneuneun kemudian Ki Zaid teh gelut jeung musuh bereng di deuleu musuhna teh eta adalah Ki Umar gelut atas serangan terus teh lantaran neuleu ieu Ki Khalid teh Ki Zaid teh keur diserang ieu teh ku Ki Umar nah Ki Khalid ngabantuan sanggeus ngabantuan paeh anu nyerangna ieu Ki Khalid nu teu puguh teu karu nu diserang ku Ki Umar nyerang Ki Zaid kemudian dibantuan ku Ki Khalid anu ngabantuan membunuh nu nyerang tetep ai Ki Zaid mah pan andai kata ngabunuh lantarannya nama diserang masalah tapi ku lantaran Khalid ngabantuan nah ieu jadi sanksi kena sanksi mun ngabantuan mah lain ngabunuh mereskeun nah kitu kuduna ulah dibunuh lamun ngabantuan ngabunuh mah atunya nama teu diserang teu naon kuduna lamun endek jadi kitu jagoan di tengah-tengah sia gelut bae tol sia Zaid gelut sia Umar gelut hayo jeung aing sugan teh gagah orang paeh ti heula tah eta lamun endek bener-bener jadi jagoan mah ngabereskeun tah ulah gelut sia ieu mah ngabantuan lantaran neuleuh meureun ka Ki Zaid babaturan ya Zaid ngabunuh Ki Khalid milu ngabunuh deui kana nyerang teh tetep Ki Zaid mah boga aturan tersendiri lantaran diserang engke hukumna teu kudu dibunuh deui paling ge engke kena sanksi diat tapi Ki Khalid mah tanu milu ngabantuan bunuh bae Masya Allah mantek sing hade jasa nu terjadi di urang tak kamari aya urang mau ngebut kemudian diroga hala sanggeusna diroga atawa urang dia ngebut di mauk diroga hala di mauk
kemudian sangat tadi rogahala diserang sangat tadi serang main serang-serangan tak iya nu ngabantuan nahanan kemudian milu ngabunuh eta kena sanksi jaga di akhirat lain ngamankeun pantam mangkos kitu mengarana nyieun huru hara nambahan huru hara iya diantaranya di urang aya kelompok-kelompok anu nambahan huru hara rajeg teu meunang salah saeutik haju bae nyieun huru hara mau teu meunang salah saeutik nyieun huru hara di Bugel di dieu pasar kemis teu meunang salah saeutik haju bae lain ngabereskeun masalah nyieun huru hara nambahan urusan di akhirat bakal kena sanksi. Tadi dia tadi mana dah belah itu ketos lamporan tebang sak tukang nyeun huru hara malulu teh sing hade beresan lain kudu diperpanjang huru harana harju lamun silih bunuh ke belah ditu nah tu nambahan masalah paneta teu puguh teu karuh coba urang perbaiki jadi rajeg mah loba kiai loba ustad efek cenah kiaina ge milu tolol meureun kitu keneh mau lain haju kudu persekongkolan rapihan ya anak kurang sahan salah dameikeun ulah haju dendam kesumat ulah haju ditambah-tambah permasalahan anak Masya Allah mentak asal geus boga masalah bae jeung urang rajeg sangheuk biasa kitu keneh jeung mau kitu keneh jeung urang bugel ya Allah ya Rabbi. Nah iyalah coba urang geus ngaji kuari mun aya permasalahan di anak ulah haju ku urang dihuhuluan pencama pencabae pencama geus pencabae maningan mencadi luhur panggung mah jeung sinden abek ka ditu daripada kos kitu akur bae osok merentas ya aduh masya kanyawan jeung aing jadi ulah nambahan masalah rapihkeun anak urang anu terbunuh atuh ti ditu nama geus nasib ngan coba dirapihan jangan negara urang mah negara musyawarah jeung sayupon atuh musyawarah urang ulah aju digugulukeun gobon dijieun proyek mah cara urang Batak mah nyieun proyek yin proyek urang Batak mah mentek sing hade jeung urang Batak mah urang keur leutik sok dipapatahan ku kolot sing hade urang Batak mah sok ngadahar daging jelema korenganan lain ngadahar daging kos kieu barang nyaho kuari kolot baheula bisa jelema ge dihakan bae sia ku urang Batak mah jak kitu tanyakeun ge ka kolot-kolot baheula ya kolot baheula ngomong gitu sing hade ulah sok boga masalah jeung urang Batak mah sok ngakan jelema orang meureun lain ngakan dagingna ieu masalah saeutik jadi gede eta di daharan teh siloka kolot mah kanyahoan kuari ku urang nya nama jadi supir ke diendet-endet nya nama terus bae ke panjang ke di gas ke di rem atuh di tukang nabrak nah sia jadi proyek urang Batak mah kos kitu teh diteken urang teh dan lain sebagainya ngahutangkeun duit supaya ulah bisa mayar orang teken cokot warung cokot deui kitu imah dan lain sebagainya kuari kakarak nyaho ieu ucapan kolot urang sing hade ulah sok boga masalah jeung urang Batak lantaran urang Batak mah sok ngakan jelema maknya sugan teh orok doang horeng aki-aki jadi hakan bae kunyana horeng siloka ngan teu sakabehna Batak ieu mah kolot urang mah disak kompet daunkeun mah Batak padahal mah teu saeutik urang Batak ahli Allah teu saeutik nu jadi ulama ieu mah keur carita wawatekan Batak nu aya di urang kos kitu tah tak sing hade aya urang Batak kontrak di hiji ki haji kuari tilok mayar urang Batakna disingkirkeun eta ku Ki Haji teu daekeun saya udah ngontrak di sini cek nya teh kok main singkirin aja kok main singkirin cek nya tah bahasa Betawi singkirin mah tuh enggak bisa ye mas cek Haji nah tuh kalau enggak mau disingkirin bayar atuh nanti kalau saya udah punya bayar henteu disingkirkeun henteu begitu dekat kita keluar masang golok coba eta pan pigeuluteun deui bae eta Batak eta kos kitu Batak eta kos kitu hese jasa boga urusan jeung Batak mah ieu keur carita watak Batak kolot baheula ngomong ka urang
sing ngade ulah ngadegeupon urang Batak ulah boga masalah jeung urang Batak lantaran nya nama sok ngadahar jelema kadedengikeun kene bae tadi cerita tajakeun ge ka kolot-kolot ge nuncan pararae karitu ge nah nu mantap kuari nu jadi pengacara hakim Batak lantaran ladang nanya nama di nukos gitu tah Batak teh jadi pengacara terbanyak 65% di Indonesia pengacara dan hakim adalah Batak. Kurang Sunda mah tilok langgeng jadi hakim na karunyaan. Kurang Sunda mah karunyaan asal geus ku bahasa radia bae geus atuh tah. Kurang Sunda Batak mah henteu dipacok dicomot dipacok dicomot geus tilang tulangna doang kakarak eta Batak kata ku insyaallah wala yarahu